Naon Ya, Bray? orang nanya enak ke mana? Naon? Jawab tapi nu bener. Dijawab. Siap. So, Dengekeun. mangga Ji, kunaon nu ada nutupan celi? kuleungeun. Salah. Nah, make salah. Ya, heuh, salah. Salah di belah manana. Lain eta jawabanna nah, Haji. Naon sok? Berpikir secara logika. Anjing bisa ngomong gitu si eta. Aing nu nanya ieu. Ya, Bray kan didinya nanyana oge. Kunaon? Heeh. Anu nutupan ceuli. Bener. Kuleungeun, Bray. Salah, Haji. Eta salah di salah deui. Salah di belah manana cing sok. Astagfirullahaladzim. Ji, Euy. berpikir secara logika. Eta teh geus logika, Bray. Ya, salah, Ji. Salah Ya, di belah manana. taluk teu. Ente taluk seorang menanya salah di belah manana. Ya mikir ya tuh. Moal mungkin anu ada nutupan mulut atau kumaha adana gitu. Si Atuh, Ani mah sete. salah tuh. Nah jadi salah orang siapa? Sok ka penonton tanyakeun. Taruhan orang. Sok. Taruhannya sahan Buktikeun. menjawab. Sok, Oke. sok. Para penonton. Euy. Cik, para penonton buktikeun ka si Bray mana nu bener jawabanana. Ya, di mana-mana ogen anu ada mah nutupan ceuli. Pan pertanyaan lagi kunaon nu ada nutupan ceuli nya kuleungeun, Bray. Lain kitu jawabanna nu puguh mah geus puguhnya nu puguh-puguh. Amun misalkan didinya adan kumaha? Allahu akbar, Allahu akbar. Ceuli ditutupan aku naon? Kuleungeun. Ka eta jawabanna berarti mun misalkan nu adan kunaon nutupan ceuli kuleungeun. Ya sudahlah. Berpikir secara logika, berpikir secara logika.